hiji jalan teh anu ngariung. Punten, dipuntenan ku si Uten teh hiji-hiji. Ten, di dieu mah tong dipuntenan kan bae. Karang kue hungkul. Oh, Om, kudu sopan ka jelema mah Om, teu meunang kitu. Lain di lemur Uten ieu mah. Ditungtun ku urang, dikepeskeun ku si Uten teh. Om, ali mah Uten dituntun-tuntun wae da Uten teh can rerempo atuh Om. Can bilong-bilong Uten teh can. Uten teh mesti kena jak-jak. Bisi ka teungar mobil. Engke we dek nuntun mah Om, tawa akot Uten lamun meuntas. Antepkeun teh dituntun. Gede ge urang teh leumpang teh kahareupkeun. Ora culang-culung mah teh sakali tingali. Pas teh ka masjid pisan, tukang dagang pernak-pernik. Si Uten ningali heula, cicing si Uten di dinya. Aya urang geus kahareup. Aya urang rek jebrang, ten. Ditingali si Uten. Ka mana si Uten teh dayangan teh eueuh nya. Aduh, si Uten ka mana eta mah? Heueuh, ditinggalian ke urang. Dan emang kadang itu kejauhan, aya ceurik. Uten apa Uten? Apa Uten? Apa Uten? Saha nu ceurik cek urang teh budak leutik. Ditinggali teh si Uten keur cunggung dekat pot kembang nu gede. Sampurkeun ka dinya ka urang teh Ten. Uten, naon yang ceurik ka maneh? Uten kehilangan jejak Om. Si Sugan teh Uten ditinggalkeun ku Om Deni. Mata kitu pangeran atuh. Tuturkeun Om ceuk cing ka dieu, kudu daek dituntun. Ten mun dituntun-tuntun teh isin. Tong leran atuh. Muntang si Uten teh ka urang we. Nuturkeun. Om, kela Om, tah labah dieu Uten ada taluk. Si Uten. Naon jeung taluk Ten? Nyebrang Om. Uten sieun lamun nyebrang. Uten sieun meuntas. Sosok muntang ka Om Deni diajar dari di kota ayeuna mah Uten atuh. Kela Om. Si Uten teh muntang ka leungeun urang pageur. Om, kera tetawa ka mobil keur maju. Cicing teh keur Om Deni tingalikeun. Ambung, si Uten teh merod deh. Kera tuh Om mah. Akod deh Uten Om, akod. Mending ka maneh mah atuh. Kapaksa teh jeung urang akod di manehna euy. Di akod deui ke urang teh bari nyebrang. Ngan leuheung euy harita mah teu gandeng. Pas geus tepi ka panyeberangan, ditanya ka urang teh, "Ten, na teu gandeng?" "Da Uten na peureum." Paingan Ten jempe geuninganan. "Nya Uten na peureum Om." Uten geus lawal we. Baelah top badak top maung we tadi mah. Bakat sieun ku mobil si Uten we. Alah, udah. Tapi aja ka masih dagung. Urang teh buru-buru we ka cainya. Geus kitu teh Uten cicing di dieu nya ulah ka mana-mana. Engke Uten ka mana-mana hariwang bisi aya naon. Uten mah ka mana-mana Om. Nunggu di dieu biar ge kapok Uten di ditu hampir kehilangan jejak. Cicing teh di dieu nya. Uten ulah ka mana-mana pisan Om. Ulah, ini teh bahaya. Nya tuh Om. Nah, Uten teh. Si Uten sila di dinya urang ka masjid tah. Biasa abdas jeung segala rupana. Teu kacaturkeun salat masa biasana. Sareng-sareng salat tuluy urang ninggalkeun eta tempat salat. Bari ngingkik urang kaluar rek nepungan deui si Uten. Barang gok ka dinya si Uten keur kasarean. Aduh, si Uten sae? Ngarana urang aneh joy. Dina hareupeun suku si Uten aya duit loba euy, duit receh. Alah, sia. Duit receh loba sote. Jadi loba deui si Uten. Keingkeun kurang teh. Uten. Om, aduh punten Uten kau bawaan Om. Si Uten nepokana sukuna reuaseun. Lah Om, loba duit. Om, Uten ngahasilkeun duitnya opo. Bingung kurang teh euy. Heeh, datang sasapuk ditanyakeun kurang teh. Bu, punten. Nah itu centeh alo abdi calik di dinya. Nah jadi loba duit. Ujang disangkana meureunna pengemis eta teh Ujang. Lah, Uten disangka pengemis Om. Paingan lo, loba nu mere duitnya. Ngan Uten teu sadar aya nu mere. Si Uten teh. Lain meureun pantes nya euy. Aku nu mere teh meureun nya budak teh geus kusutnya nya. Geus kumel, geus gumil meureun. Mantak sok-sok we nu bere meureun duit receh. Om lumayan Uten ieu. Digunukeun ku si Uten we. Menang 2000. Om Uten mah dek mama di warteg. Nah silakan duit si Uten sareng sisi jalan euy. Alah aing. Tengah aja eta mah. Ayo Uten buru-buru cenah atuh. Banyak dibikeun deui duit tong yang dipikeun gerak udah lebar.
ngingking jeung si Uten tak urang teh euy. Ku lempang di kota jeung si Uten Joy, teu karasa eta lempang. Bakat ning ku anteng lempang bari ngobrol jeung si Uten, wanci geus sore. Mapai-mapai Bandung, gok teh harita teh ka pasar Andir. Om, ieu pasar naon ya Om? Anir ten. Dan di dia di sisi lah capek ah. Urang diuk heula. Nyautin gak capek Om, malah aya plusna Om. Naon plusna ten? Capek plus hayang dahar Om. Aduh si Uten. Aya kene amunisi Om, aya kene duit mah. Mah urang mah meula Om. Aya dibelikeun ieu seun teu mah ya urang rek modaleun teh. Bakal mahi kana naon Om? Duit sakitu mun dipake modal kira-kira. Mending Uten ngamen deh Om lah. Entong ah. Urang mah ulah puta penta ten. Kajenting urang kumaha we neangan heula peluang. Neangan luang orang jualan. Jualan naon da Om, bat rodana ge mahal atuh. Teu aku kudu diakod. Situ. Urang neangan peluang heula we aya ngaran-ngaran di pasar pasti loba luang. Cek urang ari teh ka si Uten bari gek diuk dina bangku. Om, urang ayeuna sakedap deui magrib Om. Nya. Geus magrib teh isya Om. Nya. Geus isya teh peuting. Tah urang sare di mana engke Om? Manya kudu balik ke ka Tajuk. Tajuk mana Uten? Tajuk di lemur. Maunya kudu ka lemur heula atuh. Om, ayeuna urang bari jalan-jalan ka Payun Om, ke urang bari ngumpul-ngumpul dus Om. Dus kenaon Uten? Sedia payung sebelum hujan Om. Jadi engke lamun urang bobo teu tempat ngapar dus. Ngeri eta urang dina hate Joy. Kadang-kadang kacak hate. Aya kaduhung moal si Uten teh. Ku gandengna wae. Ari teh dibawa watir deh. Aya dibawa gandeng gitu nya. Ten, ayeuna mah kieu cek oma lah. Geus Uten tong loba ngomong cicing we ayeuna mah. Mun Uten mah seueur nyarios Om. Jadi Uten nying bade usaha ngamen wios Om. Entong ah. Nama ke ulah Om. Kan eta mah urang mah ngajual sora kan. Model patan nganggur. Mending cara batur. Tolong kali itu lah. Urang mau orang dagang ten, mending kali orang kutan naga. Orang neangan nu ikhlas nu ridho, suka jadi barokah. Amin Om. Pasti Om lah. Masalah sebagai pemuda ojek pensiun tidak ada rezekinya.